berjalan di Mekah ngalih ke Madinah. Kanjeng Rasul teras netepan di Madinah, tapi orang Allah Muhammad di Madinah ge geus loba nu ariman ngancan boga bapak pamimpin di Arab-Arab anjeun ku urang Madinah. Wayahna hijrah ke Madinah, ngalih ke Madinah, matak di Mekah mangan 1,5 tahun nyebarkeun Islam. 40 tahun neme diangkat disuruhkeun dimirajkeun 1,5 tahun. 41 tahun Kanjeng Rasul dialihkeun ke Madinah. Mata punten-punten urang Mekah mah beda salatna oge. Nu gagaro wae aya, nu ngome-ngome kopiah wae aya. Diajar ilmu nangan 1,5 tahun. Cari ngahinakeun. Itu di Madinah mah 21 tahun setengah. Mata mantep urang Madinah mah ibadahna ge. Mun aya urang Indonesia nu mau ngahaji ke Madinah heuge lepat ya haji kitu. Pak Haji lepat. Lamun di Makkah mah ditarapung gitu. Salat kitu mah sakeureun-eureun masjid. Talipah we ka kitu. 1,5 tahun. Jadi di pengetahuan umum ge lamun urang sakola di pengetahuan umum 1,5 tahun moal jadi profesor doktor moal paling ge ngangun muning. Gitu. 2,5 tahun di masjid di Madinah. Allah uningakeun Muhammad anjeun cukup luas nyebarkeun agama kami, cukup lelah anjeun nyebarkeun agama kami, beujeuhna istirahat. Pupusan Kanjeng Rasul di Madinah. Pupus di Madinah.